eta gitu-gitu kene jadi si nama Al-Quran mun tadi pencet atau ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup teka deuleu Quran ditutup teka deuleu katutupan ku jilid ieu ge teu dipencet atuh katutupan beda ieu mah kekuatan tulisan Quran mah cetak make klise hari HP mah kekuatan cahaya sarua gitu-gitu kene jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun dibeberkeun aya hurufna aya kaset eueuh geus beda kaset mah mun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan tama sarua jeung jelema talar Qur'an urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Quran teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Quran atuh masalah dicekelan ku urang nya mah talar Quran ieu sugan urang doraka henteu itu sarua jeung kaset sebab kan sora doang tama di jero ngaranna batin tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu ketika dibuka aya HP sarua ketika dipencet aya teu dipencet eueuh geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC doraka urang boga HP aju teu boga wudu dicekel ku urang doraka Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa yu'tabaru qadrul mudihati lan den reken opo ukuran tatumudiha tulan wa ardon saking arah-arah dawane lan arah-arah ambane wala yadurru tafawut tugal zilahmin wajildin lan ora dadi bahaya opo narima beda nekan dele daging lan kulit walau wadhalan lamunatuan yasiwong kula rasihi ing sakabeh sirahe masjuj wara susajihale utawi sirahe wong kang natuan asgharu iku kang leuwih cilik istau'abnahu makamri nyurambahi ingsun sadayahu ing ra's wala natimmuhu minal wajhi wal qafa lan ora nyampurnakeun ingsun sadayahu ing saj saking rarahine lan getoke bayu khulukis baqi balik teh dan alap opo dung duman kang kari min arsyil mudhiha saking embohe tatum mudhiha lauzi'a ala jamiha lamun den bagi yakistu ingatase sakabehe mudhiha wa in kana rasul saji akbar lan lamunana pasirahe wong kang natuan iku kang leuwih gede ukhidha qadru rasil masjuj faqat kaden alap apa ukuran sirahe kang den tatuan balaka was sahihu annal
ikhtiyara fi maudhihi ilal jannah lan utawi kaul sahih iku satuhune milih-milih iku tetep ing dalem panggonane akhlu ilal jani maring kang natuat. Sateuacan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah. Mereka hiji kanggo Haji Aminah binti Hajah Aminah binti Haji Anirah Abah Hadi binti Wikat Sariah binti Ucap. Kemudian kanggo Ibu Saenah nuju dirawat di rumah sakit almarhumah Ibu Alimah binti Ali. Maut Jumat Sangereng. Kemudian Mas Jazuri binti Suhana. Kemudian kitu almarhum Haji Ardani bin Hajasaera Cariu Balaraja. Kemudian Muhammad Idris bin Irsyad oge Muhammad Yusuf bin Muhammad Aris Siti Zunainah binti Muhammad. Terakhir ia adalah Ibu Anah binti Bekasi oge Haji Idris. Nu kurang tadi diawaskeun nami-namina nu teu damang mudah-mudahan dipasihan enggal damang dipasihan kasabaran ku Gusti Allah nu mulih ka jati mulang ka asal mudah-mudahan dihapunten sadaya dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana. Terakhir Jumaah kamari aya salah seorang santri di dieu nu maot ngadadak urang curug putra Haji Endan. Malam Salasa na ngaji keneh, malam Jumaah na ngaji keneh. Biasa isup-isup jam 8 maot. Urang bacakeun Fatihah kanggo sadayana bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertanyaan saya ingin bertanya, di zaman yang modern ini banyak berbagai aplikasi. Sekarang ada aplikasi Al-Quran di dalam HP tersebut. Bagaimana hukumnya jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut? Nah, udah ditanyana ya. Nanyakeun sakadar sakitu mah tuh masalah. Kadar sakitu mah masalah. Sapira tamanenden Al-Quran di HP, di laptop, maju dibawa ku urang. Ketika orang hayang maca Quran, atuh dibuka, dibaca ku boh Quran, boh kitab. Masalah. Fokus gitu. Nah, daripada orang nyanyi, ning Al-Quran
pertanyaan angan sakit gitu nah bener meureun lain eta nu ditanyakeun angan bodoh bae nu nanyana pasti nama ditanyakeun teh kumaha lamun dibawa ka WC itu meureunan maksudna mah da eta beda jeung kaset ai kaset mah eueuh bacaan Al-Qur'an huruf kaset mah eueuh hurupan aya ge sora ari HP mah tawarek aya jadi lamun teh mah ku urang dipencet timbul hurufna sebab menang ngaakses akses we ngaranna nah jadi Quran aya henteu dipuat mah di dinya tuh teu bisa tah mah jadi dipuat diasupkeun timbul naon bedana jeung Quran ngan cara ngaluarkeun anu beda ari Quran mah dibalikeun salembar-salembar ari eta mah di pencet keluar digeser tah eta kitu-kitu kene jadi eusina mah Al-Qur'an mun teu dipencet atuh ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup teu kadeuleu Quran ditutup teu kadeuleu katutupan ku jilid ieu ge teu dipencet atuh katutupan beda ieu mah kekuatan tulisan Quran mah cetak make klise ari HP mah kekuatan cahaya sarua kitu-kitu kene jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun dibeberkeun aya hurufna ai kaset eueuh geus beda kaset mamun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan tambah sarua jeung jelema talar Qur'an urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Quran teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Quran atuh masalah dicekelan ku urang nya mah talar Quran ieu sugan urang doraka henteu itu sarua jeung kaset sebab kan sora doang tah di jero ngaranna batin tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu ketika dibuka aya HP sarua ketika dipencet aya teu dipencet eueuh geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC doraka urang boga HP aju teu boga wudu dicekel ku urang doraka ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu itu mah eta ya insyaallah tuh kitunya cerita HP sing HD mantap satu sisi bagus memudahkan satu sisi gampang dijongklok sing HD urang boga HP aya Quranan bari mah di Mekah ge henteu kudu make Quran di deuleu ku Quran make HP maca Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil biasa kayak gitu oh masalah itu anu mantak eta HP awal-awal mah dilarang di Mekah teh dilarang teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP ternyata horenganan di jero lain sakadar alat komunikasi dipake maca Quran di dieulah urang Arab jeung urang Arab oh berarti Quran diakses ke HP dibaca teu kudu make Quran nu aya hiji kadang-kadang jauh kadua kadang-kadang mah atuh nitah ka batur jadi mempermudah ta eta teh kos kitu teh akhirna dimeunangkeun di Mekah nu maca Quran make HP na mangan duaan anu oondoanna mah 1 juta nah cek ulah mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu oondoan teu nyahoan tah urang Melayu apa itu oondoan kumaha sia bae geus itu mah bahasa Prancis ondoan
tuh kos gitu sebenarnya mendingan ulah sebab di dele-dele penghargaan terhadap Baitullah kadang-kadang teu tingali ibadah na prat-pret cepret motoan kos gitu kujang naon dipoto di Baitullah moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah majang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatat ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tuh aing di Baitullah nyalan de tak potona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku boloon ting teh si jelema hayang ka alam jeung ka deuleu ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teh jelema gos geus teu kudu mamawa hape Allah tah mah tempat anu mulya geus teu kudu hayang ka deuleu ku jelema kudu nama urang nyamar dirinya teh geus teu kudu hayang katangen ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah ulah mah hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat sakitu hese-hese teuing mau di Baitullah cepat ajujung awewe mending mundur si tikah mas kabogohna deh si mbak urang Karawang blon teuing teh si budak mending eta Ki Haji ngorakeun kolot deui Allah mantak Baitullah aju eueuh karomahan ge kadeuleuna ku urang atawa nyanana dilaknat ku Gusti Allah salahnya teu kudu geus ulah make kikituanan ieu mah artis menyundatan di hareupeun Baitullah dipoto nikah di hareupeun Baitullah sanu nitah kikituanan sahanu nitah kikituan nikah di masjid geus nu nitah ieu mah yang di masjid afdol teh podol sero segala afdol segala naon teu nyaraho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitianan nu hayang kalem hayang ancak teh mah gos kitu mah di imah nikah mah geus masalah wajub ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna ai salat henteu blon jasa panet eueuh kikituanan teh mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ka arah lem hungkul lebih baik mah masuk sana mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami ti ditu na kitab mana nu nitah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar sugan aya di kitab nu gede eueuh pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu beneran aya sok dititah-titah kos kitu nanahona ngariweuh-riweuh moal lamun awewena hayob geus nyendora ka deui bae ya Allah di imah geus udah sese masyaallah segala kudu madep kiblat pernah kula jeung hiji KUA madep kiblat cenah Kiai Abdul kula seuri we ngaji di mana si budak ngan teu ditegor mah ngan pasti ieu KUA bayaran kajen kuku teu ngaji kitab ngaji nangan sakadar dikira ku ngaji sia baca kitab aya eueuh coba nikah madep kiblat salat madep kiblat mah kudu madep kiblat segala rupa sok teangan ditakrib mentek kiai-kiai salaf mah seuseurean gos naonan gos itu mentek abah mah babari jasa nyurah nikah teh babari jelema keur ngawaluku kula mah inget bae teh keur leutik surah berarti ieu memori kula mah teger lain cara ente keur carita surah abah babari jasa sok tanyakeun ka santri-santri abah kula babari nyurahkeun nikah teh aya jelema keur ngawaluku menang 2 baris ngawaluku teh jol aya anakna nu awewe jeung calon salakina enon sia ka dieu bah ieu kula boga bebene ajo ieu hayang nikah ku diuk sia di dinya digaleng yuk di dia digalang ke abah neangan saksina tuh nuker macul tuh mang hajana ka dieu mah ji ayeuna nikahkeun ya
tuh diuk dinya tuh beres. Abah nikahkeun kasihannya dengan mas kawin sekian. Kula tarima nikah dengan mas sekian. Beres bubar beres. Kita abah nikahkeun di sawah ngan mah nyontoanana Masya Allah. Boh ieu mah di masjid. Madep kiblat. Ayeuna teh mantenan kitaban bae. Ya Allah, abah mah babari jasa saja nyurahkeun teh digaung jadi bae. Teu kudu hese-hese Masya Allah karim. Aya deui aya hiji jelema sugih urang Korea boga pabrik minuman kemudian datang ke abah deuk asup Islam. Tapi bagus sudah sekarang aja ceknya nanti saya akan buat acara ceknya nanti supaya disoting nanti dihadiri oleh teman saya ini. Masuk Islam nggak boleh begitu cek abah. Udah sekarang mau masuk Islam sekarang besok saya nggak nerima cek abah teh. Atuh hari tak kene geus fotoan naon Korea tinggal Korea geus babari jasa ulah sok nyieun sotingan kos kitu. Nu penting mah asli asup Islam Allah saksi na beres. Ieu mah malah nyana nu ngondisikeun si Kiai Golkarna. Ya udah nanti aja di shooting bagus itu nanti biar dipertontonkan kepada nyeun ancak melulu. Babari artina tah HP teh kos itu si hade. Kurang teh meunang akses. Yutabaru qadrul mudihati tulan wa ardon wa yutabaru jeung direken ukuran tatu mudihah direken dina arah panjang jeung lebarna. Aya jelema natuan batur Zaid ngadek hulu Ki Umar. Ta eta mun ngadek hulu kadek deui. Kudu mumasalah akurkeun naonna panjang kadekana jeung jero kadekanana. Kudu nu akur persis kajen kumaha ge. Kumaha lamun urusan daging jeung kulit nu kandal wala yadurru tafawutu golzilah min wajil. Ulah direken teu jadi bahaya perbedaan kandalna daging jeung kulit. Nu penting jerona jeung panjangna. Kudu kumaha atuh cara ngukurna bil musah. Ukur ieu hulu Ki Umar. Tok make tali atau make kayu. Ukur panjangna tali lah, kayu menyeri meureunnya. Ukur panjangna sabaraha senti ya. 10 senti. Tek. Jerona jero. Ini jeronya ukur. Wow, ternyata jerona aya 10 senti keneh bae. Ya 10 ke 10 waduh coba dikurangi aja nggak bisa mesti 10 ke 10 siap geus ki jahitna merungkut baik pakai algo aja ukur sabaraha senti panjang 10 ti dieu ka dieu jero 10 senti kudu akur bae kudu masalah. Masya Allah gitulah. Jagalah keselamatan awak, keselamatan akal, keselamatan harta lantaran qaedahna annal iman wal ibadata la yatimul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal amal allati hiyal qawam. Wajib ngaraksa awak ketika ngarusak batur wajib dikenakan sanksi. Mantap dina fikih mah wajibu hifzul nafsi. Wajib menjaga awak, baik awak sorangan maupun awak batur. Ketika ngarusak awak batur maka dikenakan sanksi kisos atau diat. Iyalah kudu masalah akurkeun supaya naon ya walil qisasi hayatu ya ulil albab.
supaya tentrem adem, supaya makmur loh jinawi ulah aya gangguan ieu jeung itu, ulah saling curiga mun dilaksanakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka jelema bakal terjaga jadi tentrem di negara teh ngeunah insyaallah. Ngabunuh bunuh deui, ngalukai lukai deui, motongkeun leungeun potong deui, lamun maling potong leungeunna, zina jilid, muson ranjam, jelema mabok jilid 80 rangketan, bui aman ujianna di Indonesia. Mun kula jadi presidena eta nu deuk dilaksanakeun. Wah, ujianna jelema sing jarungkel. Walah geus teu kada geus tidak mau tahu geus. Nuturkeun Al-Qur'an aman ge ka ditu. Aya nu deuk maling sendal, sabaraha hargana sendal leungeun melayang aing teh. Hayang aing. Moal bisa. Neuleuh urang Lampung putih tinggal putih. Waduh aing dijilid berapa ieu. Moal aya perzinahan, moal aya mabok, moal aya maling, lamun eta dilaksanakeun justru kitulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nungguan presiden anu kos kitu iraha meureun. Iraha meureun ieu teh. Lamun nu kos kitu tah presidenna masyaallah mantep jasa. Tuh, nya ya Allah ya Rabbi, padahal di urang mah atuh mayoritas Islam. Oh, negara urang mah menang persetujuan baheula make demokrasi asal bener bae demokrasi. Janu teu bener nama ieu mah nu buang kawarahna mah nu make dasi sebenarna mah. Lamun nu dilaluhurna teu korupsi maka dengena ku urang atuh nikmat jasa padi mah korupsi adag-adagan atuh teu kudu kelas presiden, teu kudu kelas teras, teu kudu kelas gubernur di kabupaten bae mun teu korupsi. Ya Allah, jalan diampar make emas. Kuari mah panu ngamparna si emas. Dibalik kuari mah ya Allah. Ngeunah minimal make perak geus. Ya anu susah-susah ngeunah teu boga duit cokel. Emang kumaha gitu? APBD per tahunna sabaraha? Kula kamari ieu nikahkeun ngobrol jeung WH. Ngobrol kula jeung WH nyaritakeun APBD kabupaten, nyaritakeun APBD kota, WH ngajelaskeun. Alhamdulillah Kiai cara di kota mah APBD itu sekian 2,4 T, kalau di kabupaten 3,6. Boh murikak bulu kula. Jadi kalau disalurkan alhamdulillah nih di kota mah dibejakeun kunyana pembangunan. Mulai dari sekolahan kemudian kantor-kantor alhamdulillah termasuk kantor-kantor kejaksaan beres kabeh. Kemudian gaji guru ngaji. Kemudian aya anti miras, tidak mau tahu, pokoknya itu saja. Eta ge nyana disidang ku Amerika, oh masalah. Kemudian kuari keur ngabangun rumah sakit tanpa bayar engkena. Jadi masyarakat masuk rumah sakit teu kudu mayar kadinya engke bakal. Keur dibangun kuari dari berbagai kalangan teu kudu mayar. Masyaallah ditanggung. Kabupaten mah leuwih gede. Ka mana eta penyaluranana? Ka mana kula nanya? Kalau kabupaten berapa sih desanya jumlahnya? Ada 251. Ditanya ku kula mah jadi ngobrol jeung nu kitu atuh ngobrol eta teu kudu ngobrol kun salat. Begini eta bae tuh. Terus per kabupaten berapa itu jatahnya di kabupaten? Kurang tahu tuh katanya cuma 80 cuma 100 kali 251 kakarak sabaraha deuk kabangun kumaha? Sedengkeun APBD-na sakean koma T. Masya Allah. Mentak sakapeung mah hayang jadi bupati. Abeh sakalian ka neraka kitu. Nu mentak teu lain teu nyaho kabehan ge nyaho komo camat nyaho jasa. Komo di PNS kabupaten nyaraho jasa penyaluran anak ka mana eta teh korupsi ngaranna teu disalurkeun. Aya sekolahan anu rubuh di kabupaten perang sana
Ya Allah ya Rabbi, aja ku hari calon-calon orok kabeh deh. Dek ngabangun tak moal ieu. Mana kula mah kurang pati tertarik ge. Lain bunga huluan atuh ya Karim ya Allah. Ngan daripada eueuh pamimpin tetep kudu aya pan. Ya jangan sakorupsi-korupsieun lah. Itu sok bae dek ka mana ge kudu aya pamimpin make anu nguruskeun SPPT, anu nguruskeun berbagai administrasi tetep ngan untuk perbaikan harapan jelema nu hayang perbaikan kandas sakitu hungkul tapi harapan wallahu alam buat teuing nu kuari leuwih bagus korupsina ya Allah sangkilang Pak Ismet sakitu istimewa nage nyana boga strategi tetep jalan wih hebat amat di jalan weh hoka ngomong hebat deuleu dihareup sial jasa ceknya teh katipu aing ku Pak Ismet. Oh, gredeg. Ih, bagus deui. Hebat kan? Hebat memang. Luar biasa tuh nyana teh. Aduh, gredeg. Jalan anu sampurna. Sial jasa. Cak tukang endog ai kulaona. Sapira kula mangan ngariung doang. Cek tukang endog sial aing mah boga endog ngan 100 lagi pareupeus. Kunaon gara-gara jalan teu beres. Tak jadi cukup disumpahan ku tukang endog ge. Jika mana ieu juga dijadinya ngaji. Jadi itu kudu hese boro-boro di gubernur, boro-boro di menteri, boro-boro di presiden, tah kabupaten mun hayang nyaho. Cek pancena kiai kos kitu atuh aing mah nanya ka WH. Nanya aing mah gawe Pak. Oh, kula nanya deh, Pak. Itu si pondok pesantren banyak dibuat yayasan emang ada keharusan terang-terangan kula mah KWH. Apa ada doktrin, apa ada perintah harus ya wah gak ada, cuman aja jatah doang itu mah Pak Kiai. Malah mah sebetulnya mah mengharapkan yang salapi, sebab berjalannya hukum mah adalah pesantren salapi. Itu mah maunya dia aja karena ada jatah di pemerintah biar gampang proposalnya. Oh, kos kitu ting batin. Ya aing nanya ka nyana tuh kurang kumaha aing. Ya Allah, orang kiaina bae eta mah anu bloon. Itu salah kula salahnya. Kula mah nyampaikeun doang. Tuh kos gitu, lu mantek kayaknya ngomong sebetulnya mah tuh mendingan salapi kiai, sebab yang mengakar pendidikan salap. Nyana tan ngomong dari kula, sebab cekina teh nggak ada istilah tawuran di pesantren salapi. Di pesantren modern maksudnya si NTB kan berapa itu yang meninggal? Tuh, belum lagi di daerah-daerah lain. Eta cerita pesantren modern, komo. SMA, STM, SMP. Wah, tamang unggal poe tawuran. Tuh, jadi kos kitu tah sebenarnya enggak ada perintah-perintah. Itu kok suka ada lurah nyuruh-nyuruh. Itu dia supaya enak jadi pelantara. Cak paweha. Ntar kalau di sananya 100 juta dia minta 20, jadi sampainya 80. Ntar orang ketiganya minta lagi, jadi sampai ke orangnya 70. Emang begitu katanya di negara mah. Oh begitu ya Pak? Iya makanya saya benci bener. Nah, eta bahasa Cipinang ngos gitu ta. Ya Allah, ya Karim tuh nyana terang-terangan. Ntar saya mau boleh diperiksa, sebenarnya KPK udah berapa kali meriksa. Non gitu ngaranna meriksa saya nggak ada masalah saya mah siap aja diperiksa malah pengen diperiksa tuh eta tah nu mantap bloon jasa kiai nu kamari teu ngadukung gubernur atut ya Allah kos kieu atut aya deui nu kukula ditanya ye tah pagawean atut mah jalan teu bareres tah ka Banten ye teu deres sakieu uyuhan teh cenah sapira pagawean di Kang tolol Ki Pudoli ngomong kos itu bolon dah si budak. Ya Allah, ya Rabbi. Bela diri cekiana sakitu ge di Kang deres bisa digawe. Jangan tadi nang geus bersekupi. Aya we. Aduh, Gusti Allah daya keur carita harapan demi harapan kandas deui. Kumatah eueuh masalah jamang nagara urang nu ngarasakeun tinggal betah tah henteu
ku pemerintah koski urang sebagai rakyat nah mun teu betah siap urang omean lalaunan tetep kajen kukumaha ge nagara urang Ibu Pertiwi urang nuku urang keur didiukan supaya ngeunaheun ka hareupna diserahkeun ka urang sebagai penghuni Ibu Pertiwi. Silakan kadanan ku make aturan Al-Qur'an mah demokrasi nu bener atuh mun deuk make demokrasi nya. Ku ari keur rame bakalna mungkin minggu hareup mungkin bulan hareup bakal loba deui nu ditewakan ku ari. Keur dipersiapkeun ulah kaget buat dulur ente. Keur diolah ku ari di negara dengan hanjakal teu make tim hanya perorangan ya susuganan jeung susuganan sebab geus keterlaluan mulai geus aya bakal nu ditangkap sakieu nu di luar moal nyosa kumaha teh sakieu ya Allah ya Rabbi ieu naon gara urang ngan sakadar nyaritakeun kos itu we kulantaran ngarasakeun meujeuhna keur kieu. Tetep bae urang mah sebagai rakyatnya namanya bae kena terlena dina neraka urang ulah kababawa salametkeun diri urang memperbaiki diri urang dagang anu sesuai jeung agama tani nu sesuai jeung agama supaya ibadah urang terutama salat mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus maot marasing-masing ke tanggung jawab di hareupeun Allah Rabbul Jalil. Walau awdaha kulla rasihi wa rasu saji asgaru istau'abnahu Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian Ki Zaid natuan Ki Umar kabeneran begitu Ki Zaid ngabacok hulu Ki Umar ditangkep diadili dek dikenakeun sanksi penganiayaan terhadap Ki Umar barang diukur tatu nu ditibakeun ku Ki Zaid ka Ki Umar huluna teh eta aya 25 cm jadi sabelah ka dieu teh beak kabeh begitu diukur hulu Ki Zaid mah leutik kakurangan lieu jadi ieu 25 cm begitu diukurkeun da kijat liwat ye kumaha ieu kurang ye apakah ieu ku kakuranganna teh kudu dikabeungeutkeun apakah ieu tambahna teh ieu kurang 5 cm apa beungeut apakah ieu tak coba kakurangan kan ieu mah 25 cm sedangkan hulu Ki Zaid aya 20 cm kurang 5 cm tah ieu kurangna ka mana kurangna tah eta teu meunang sambarangan hulu mah tetep hulu bae teu meunang ngaco ka banget temenang ulah kecak Al-Ghazali wah kekurangan 5 cm udah sekarang mah yang kurangnya ini aja pipi gue enak aja cuki ente atuh nggak boleh dong udah ini aja nih atuh pundak weh atuh jangan atuh kamanakeun ieu diatur ku agama ulah sataur-taurna nu mentak lamun Ki Zaid ngabacok hulu Ki Umar sakabehna hulu sedangkeun hulu Ki Zaid leuwih leutik tibatan hulu Ki Umar ta eta huluna anggeuskeun sakumaha tadi beak kekuranganana na ieu teu kudu nyokot ka beungeut teu kudu nyokot ka pundak-pundak wala natimmuhu minal wajhi wal qafa teu meunang kakuranganana disampurnakeun pembalasanana ka beungeut jeung ka pundak kudu kumaha tuh bal yukhadhu qistul baqi min irsil mudiha law wuz'a ala jamiha
balik kuari mah cokot bae embohna teh leuwihna sabaraha 5 cm andai kata jelema natuan 5 cm kuari teu dibales make diat bae sabaraha ukuranana berarti bayarlah kekuranganana sabaraha ontaeun. Sabaraha tuh kiai ke urusan onta-ontana ieu engke di tukang bakal dicaritakeun ieu mah kakarak utar atur bae sanajan dibejakeun ge mah teu kalaku ieu sebenarnya mah tuh ngan jadi berarti hulu kekurangan teter berarti teu meunang dibalas ku beungeut teu meunang dibalas ku leungeun teu meunang dibalas ku pundak teu meunang ku tonggong nah ieu mah hulu bae beakeun sakumaha tadi 25 cm 25 cm beak kabeh ta 25 cm mah sekitarna misalna tinggal kakuranganana bayar konta beh adil jasa Allah mere aturan-aturan kisos adukeun jeung ham cek hama atuh tidak manusiawi begitu mah itu mah ilahi atuh tidak manusiawi atuh urang mah hayang manusiawi bae kabeh ge teu daek nuturkeun anu boga dunia atuh nuturkeun manusiawi bae mah kos kitu teh moal aya beres-beresna Jawa agama mah tauqifi pamuruk syara lain kudu diatur ku urang diatur ku syara lain urang kudu ngatur manusia ku aturan urang moal aya geus da atuh moal aya geus diatur ku urang mah bereskeun aturna tauqifi urusan syara kumaha Allah bae sumuhun dauh kos kitu teu meunang kenapa ya ada salat 4 rakaat ya maunya kita mah serakaat aja manusiawi kan kalau 4 rakaat mana ngantuk kita isya ayo nonton bola mah berjam-jam gitu ngomong kos gitu belum teu budak giliran salat 4 rakaat bae aja demo ka Gusti Allah bebeskeun habek jelema kos kitu ieu tah eta urang mah jadi ngitungna manusiawi ham hak asasi manusia moal beres kajian kumaha tapi lamun make aturan syara aturan Gusti Allah urang moal kebel hirup di dunia nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya kumaha cek Gusti Allah pengaturan politik kumaha cek Gusti Allah pengaturan ekonomi kumaha cek Gusti Allah pengaturan budaya kumaha cek Gusti Allah hukum-hukum ubudiyah kumaha cek Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya urang mah hanya ngalaksanakeun rapih dunia ujianan ieu akibat urang berat ka manusia kos kieu sidang gitu sidang ini mah kan orang bangsawan ningrat harus ada penghargaan dong jadi nggak boleh disamain oh iya dah udah dikurangi dah 50% beres manusiawi yang ini malah orang biasa udah 100% udah nggak usah ada dan kompensasi nggak ada kompensasian udah langsungin aja tuh hukum teh akan maling kotok mah bejat datang ke menyon banget nage geus teu kadeulean irung di mana ceuli di mana ayeuna nu miliaran hehe naik kapal udara tek ragag gitu nya naik kapal kumaha ieu hukum teh manusiawi mah kos kitu manusia mah kos kitu teu make aturan Allah make aturan ke aslina hukum di Gusti Allah ala lahul hukmu cak kamari wa huwa asraul hasibin tidak terkecuali engke mah nu boga hukum hanya Gusti Allah di akhirat teu neuleuh ieu bangsawan ieu hartawan ieu jutawan teu neuleuh ieu urang kota ieu urang kampung teu neuleuh ieu nu kumaha di mana salah sanksi neraka geus tanpa pamrih mantap jasa kos kitu mantap geus Ki Haji tinggal Ki Haji pokona mah sok ngarobetan orang Lampung mah belum bae ih jadi ngeunaheun ka urangna cek nu leutik mantep cek nu gede mantep ai kuari mah hukum dipermainkeun sebab naon aya istilah manusiawi kos kieu lah di negara urang nyangakeun sadaya-daya sakadar nyaritakeun perbedaan antara hukum demokrasi jeung hukum Al-Qur'an tegas hukum Al-Qur'an mah betah cenah ku hukum kos kieu teu kumaha urang nyangakeun sadaya-daya acana urang robah bae robah atuh ku urang mulaian ti mana eueuh deui jak kokocoran mah tilok dihandap ka luhur ti luhur ka handap nu mantak lurah wani korupsi
tiluhurna korupsi, camat wani korupsi, bupatihna korupsi, wanian bupati korupsi, gubernurna korupsi, gubernur korupsi, menterina korupsi, menterina korupsi, mal diomongkeun ku aing ka ditu nama. Kos kitu bae jatara aya cai ti handap ka luhur. Ti luhur ka handap weng 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 weng. Je. Cicina kieu nyahoan bae segala korupsi segala lurah. Aidana ti kabupaten sabaraha, aidana provinsi sabaraha banprop. Ta eta teh disalurkeun ka masyarakatna pernah henteu urang ngadenge. Tuh, emang aing teu nyaho kitu aing mah cicing di mah ge nyaho bogo. Cicing di mah ge nyaho memperhatikan ka lurah-lurah. Je, parangsana. Aduh Gusti eta kakarek sakelumit. Dah encan nu lain-lain deui. Encan jasa nu lain-lain deui. Ya Karim, masyaallah, masyaallah. Eueuh niatan untuk memperbaiki bangsa jeung negara. Kos kieu lah. Mentak kiai nutur-nutur nu kitu, atuh tinggal tungguan tanggal mainna. Asana dinonaktifkan. Ieu tuh kiaina bohongan nya teu daek negor-negor acan. Iya, itu kudu nama kiai nu sok memilu jeung pemerintah tegur. Negor-negor atuh ka pemerintah. Sok geula ulah hayang milu ngiuhan diiuh nu teu beres. Sakadar negor. Naon sebabna? Urang deudeuh jeung nyaah nu ngeusian bangsa Indonesia, negara-negara Indonesia menang nebus ku berbagai nyawa kolot urang baheula. Nu diseret, nu dibunuh, nu dihukum picis, nu dibeulem, nu dibalangkeun ka laut, jang nebus negara supaya merdeka. Kunaon tuh kuari nu ngeusiana heheotan. Nyeri lantaran urang nyaho baheula nu kena murtil, nu diseret, nu ditembak, dan lain sebagainya. Jang naon ieu? Jana bebejana jang anak incu supaya tentrem merdeka, supaya mengisi kemerdekaan anak ulah dijajah bae ku penjajah. Leungit penjajah Belanda, timbul penjajah di dalam negara menjadi tangan-tangan bule. Leuwih berat ti mah kos kieu mah tuh. Masyaallah. Dicaritakeun teu dicaritakeun kos kitulah keberadaan anak, tinggal kumaha urang diserahkeun sepenuhna ka urang kabeh. Ka kiai, ka pemerintah, ka rakyat, dikumahakeun ieu negara urang, terserah urang. Sakitu bae. Cenah seredan bae atuh pamarentahna, atuh masalah hayu urang nyieunnan dadung. Seret ku urang hayu talian ka tangkal kalapa. Urang mah teu berdaya atuh. Insyaallah. Kuari sabalikna wa in kana ra'su saji akbar ukhidha qadrusil masjid faqat. Zaid ngabacoki Umar, ternyata begitu bacokanana di sentian aya 20 senti, BAKB teh 20 senti, 25 senti, BAKB 25 senti, beak. Begitu diukur ka hulu Ki Zaid anu ngabacok, ternyata gedean hulu Ki Zaid, jadi kurang. Eta teh apa beakeun bae? Usulah tetep bae sak ukuran tatuna bae. 25 cm, 25 cm bae teu meunang ditambahan. Labam suabna ieu mah leuwih gede huluna. Geus sakitu berarti aya keneh nyesa. Sakitu bae. Mumasalah. Was-sahihu annal ikhtiyar fi mawdihi ilal jami. Cekal sahih soal milih dina tempat nak nyiksa ya neng ngabales ieu dipasrahkeun ka jani. Tapi tempatna didinya keneh menurutkeun cekal sahih. Firaun beserta kaumna disiksa ku Gusti Allah. Imimiti larang pangan, waila nu pohara, tetap masih kena buang kawarah.
tunduk kana karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ka bangkawarahan Firaun jeung kaumna. Ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala waddafadi'a waddama ayatim mufassalat. Diberi banjir nu pohara, diberi simet nu pohara, diberi kutu tumak nu pohara, bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu jelas karena kenabian Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, gumede sombong, tetap percaya ka Kangjeng Nabi Musa. Masya Allah, mahal hidayah. Numan tajak di dia walamma waqa'alaihimur rijz. Ketika terjadi kali ahli Firaun teh siksaan anu sakitu dahsyatna, qalu ya Musa, kaum Firaun teh dararatang ka Kangjeng Nabi Musa, mundur ka Kangjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit. Ketika kaum Kangjeng Nabi, ketika kaum Firaun diberi banjiran nu pohara, genangan air nulir teu beda jeung laut. Eta kaum Firaun datang ke Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut. Ya Musa, he Musa, ud'u lana rabbak. Coba atuh ngadoa jang kami ke pangeran anjeun. Ya pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya. Boro-boro ngalengitkeun siksa pugunyanana ge pangeran tersiksa. Lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa, la in kasafta 'anna rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak ieu kenabian, anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa haju leungit. Dengekeun ku anjeun Musa, lanu'minanna laka, kami bakal ariman kabeh ka anjeun, wala nursilanna ma'aka bani Israil, jeung yakin kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil deuk dibawa ka mana bae gitu. Pan hebat jasa lain lalagaan, pohara jasa bener cek Kangjeng Nabi Musa, ih Musa kami mah tilok ngabohong sakali. Kangjeng Nabi Musa tiatu kapan kita dakwah, kemudian kaumna aya pamentah yang dileungitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman. Harapan Nabi, harapan Rasul dakwah teh supaya arariman. La asalukum alaihi ajra, teu hayang dibayar nya mah lain cara si eta. Nu penting iman. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa,
ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uning bahwa kaum teh menta ka abdi lamun teu dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal arariman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israel anu kuari jadikeun budak ku Raja Firaun teh geus dimanggakeun dibawa ka mana bae ge supaya salamet. Ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ke Gusti Allah seketika eta keneh eta banjir teh leungit. Banjir. Kaum baralik hebat Musa. Sugana geus teu hebat sihirna aja hebat. Duta tadina janji bakal iman tapi ternyata teu iman. Buang kawarah jasa tak kaum Firaun. Ku Kangjeng Nabi Musa ditungguan arariman sakumaha janjina tapi ternyata horenganan tetep teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah. Begitu unjukkan deui ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet. Simet geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan. Datang ka geus teu bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh. Atuh unjukkan deui titahan Firaun ka Kangjeng Nabi Musa. Ku Kangjeng Nabi Musa atuh didoakeun deui. Ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae. Nomor katilu disiksa deui ku Gusti Allah ku kutu kitu keneh ementa doana eueuh deui tetep bang kawarah bangkong gitu keneh terakhir getih tetep begitu dengan doa Kangjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firaunna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu walamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu walamma kasabna barang Gusti Allah ngaleungit-leungitkeun kana siksa dengan pelantaraan dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun. Kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalin hum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu arariman siksa deui ila ajalinhum balik kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yang kufur siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yang kufur ieu kaum Firaun teh inkar jalir tina janji wa yusruna ala kufrihim terus makin menjadi kufurna. Masya Allah. Gitulah kaum Firaun. Kufurna terus bae anu luar biasa Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira. Nu mantak Raja Firaun tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah nu luar biasa. Ieu nu aing itu nu aing. Bro dipatok bro di juru ngalayah di tengah imah. Ieu nu aing itu nu aing, ieu nu aing itu nu aing. Eueuh nu nandingan kakayaanana. Nomor kadua Firaun teu pernah sales macan.
salila hirupna nya mah gagah bae sehat bae sugih aya di nyana gagah aya di nyana beunghar aya di nyana jabatan aya di nyana cak nyana nu kos kieu mah pangeran geus aing mah ngaku pangeran jadi Firaun ngaku pangeran ku sebab gagah kaya di urang ge sebenarnya mah lain Firaun bae asal dibere gagah bae geus aku mah pangeran bae aya jelema tadina susah kemudian nyana dagang usaha kuari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug make jempol suku bakal gitu tuh bakal itu sendal aing make jempol suku eta kapan sarua Firaun Masya Allah kan kadanan nyokot sorangan mah geus kajen jaya anak buahna atuh make lengan cek bawa tuh kadeun itu ieu lain make suku Noel lagi make suku trek kadeun tuh sepatu aing jing suhun Gusti suhun mahalan sepatu jeung nyawa sia budak pohara amat sih tinggal sia aing pangeran sugih aya di Firaun gagah aya di Firaun jabatan aya di Firaun nyana ngaku pangeran aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran aya deui kacaletot omongan tapi ku sadarna ieu mah sadarna leuwih pohara sadarna sehingga eueuhna naon di alam dunia nu ayangan Allah doang Ki Halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah mentak ditangkap ge nya mah atuh Mansur Husain ditangkap Ki Halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Sasiti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku Ki Tuali Sanga bejakeun Jenar tidak ka dieu cek Sati Jenar eueuh Jenar cek jana eueuh Jenar di dunia Allah bejakeun Allah kita ka dieu gitu cek Wali Sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolol tuh coba geus Jenar jeung Allah eta ka dieu tandinganna Wali Sanga Allah jeung Jenarna tidak ka dieu teh nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ya Halaj sarua bae anallah jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urang ge lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol anu teu kontrol sok gerage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres kapenting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah beuting kitu deui napakur nya jol setan assalamualaikum waalaikumsalam saya anu salam teh ka deuleu setan cek setan manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah unggal penting maneh ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah aing mendek nanya bae ka siap pernah aya jawaban teh ti Allah henteu ai sia ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun haju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyaeta Jangan ayang aya jawaban sakali. Aja sia terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban. Buku keur bingung jak.
terus kenapa ulah jaga aing ulah. Ayo jawaban mah tuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah Pangeran Nu Maha Kawasa Panjaksia. Sakilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pernah ngambek. Urang nyeun surat taju hayang balasan. Cek urang teh kutunggu balasannya, aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan. Budak. Aju eueuh jawaban ti eta awewe. Pan urang kesel cek setan teh. Cecak cinta bae kesel. Atuh ieu ka Pangeran cenah Maha Kawasa pan teu kadenge sora-sora najak. Heueuh nya. Atuh maka. Geus balik terus ya. Eueuh Pangeran mah eueuh. Atuh lah aing moal terus lah. Moal aya kos kitu mah. Jajan orang aing 10 tahun atuh Pangeran. Jan orang sugan atuh ka aing. Mere jawaban sorak ya atau kumaha. Makana ajak setan tuh, babaturan jeung setan mah kitu. Ya deh. Nyanare besare. Barang sare ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Dina impian teh maneh wau ka kula henteu. Ieu Nabi Ibrahim, masyaallah. Nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Heuh eta. Ya Ibrahim. Oh ditangkep. Dilepas hatur nuhun kula kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Aya naon ieu Kangjeng ka dieu? Aing nyaho di jero hate sia bimbang antara ayat Allah. Bener kan? Bener. Nu diajak obrol ka maneh nyaon teh eta. Ai nyaho jasaman dengan bangunna setan. Aju pada tuh sia nurut. Tadina teh ajakianna lah ja bener. Setan-setan ge omonganna nai bener mah meureun coko tolol. Sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun. Ulah. Atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah. Unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban. Nah, dek dibere ilmu maneh ku kaula. Lantaran lamun maneh ngagelok umat bakal ngagelok. Cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelok ku gara-gara setan atau kaum murid maneh. Ulah gelok. Aju kudu kumaha atuh kayakinanana. Ya. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tadina aya teu. Aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain ca nu ngatur Allah lamun Allah nyabut bae kuari diayakeun we hirup jeung paeh nangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ka ajal bakalna nyawa keluar paeh tah moal paeh nangsa tah maekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh ti eueuh ka aya nang Allah ku ari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh Allah bakal dicabut nyawana. Oh ngadoa haju bimbang pendek amat si pikiran. Ai kitu kumaha? Maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur sa Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah. Atuh kok maneh keur bingung keneh bae. Eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah. Aju ngadoa Allahumma eta teh Allah. Bisa ngiceukeun Allah. Aju aya sora nu ngadenge Allah.
terus dipagahanku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate. Masya Allah caknya bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jahe ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna Nabi nu mere ilmuna wali atau langsung ka jero hate. Coba nu mere nasehat da Kiai Golkar. Nu kadeuleu bendera koneng. Set. Nu nganasehatanna Kiai PDI. Nu kadeuleu tanduk. Anu nganasehatanna kiai petilu. Berarti nu kadeuleu Ka'bah. Gambar Ka'bah. Lantaran nu nganasehatanna ieu aya da jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah. Jadi berarti kumaha nu nganasehatan? Cek kira teh aja keur ieu ge aing ngaji kos kitu tapi teh julusup ka jero hate, tapi barang Kangjeng Nabi Ibrahim anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon? Lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena eueuhna naonan nu ayangan Allah doang. Kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tek ngarifat jana ka Allah. Begitu pentingna ngadoa, ya Allah ya Rabbi, asa aya Allah. Malam kedua ngadoa di asa aya Allah. Malam katilu, pohara jasa. Setan datang deh. Setan ngejeding amat sih. Kamari mas ya nurut guys. Apaan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadenge Allah. Goblok sia setan. Geura cicing diharap gelut sia jeung aing. Pan saya jadi gagah. Kuari mah geus eueuh mobilan di jero hate aing. Eueuh motor di jero hate aing. Eueuh jabatan, wilayah nu aya ngan Allah doang. Sia buang kawarah. Musuh Allah ka dieu sia ku aing sia ditikam sia ku aing. Waduh. Cak setan jadi kos kieu ye. Ini setan bebeja nya ka raja setan. Tuan raja, naon sia? Aya hamba Allah kamari manurut nya geus gulak-gilak bae haju nya geus nganyatakeun pingplan Allah teh nya aya nya Allah nya aya nya Allah tapi kuali mah gagah jasa kukula geus digoda terus bae ge waduh malah kula deuk ditikam datangan deui ku sia dipecat sia ku aing tina kasetanan sia paharan setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engkena ka ditu goda lapor deui ka aing hasilna digoda deui ku setan keur Allahumma mantak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh kudu waka make sorana naon lah make leumpang aing bluk 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 coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan encan ge aing mungkeuleuk nya geus wassalamun ya kecil mah kos kieu bae kecil isukna ke moal waka cak setan teh moal waka diganggu gede-gede heulanan kaeun heula antep heula ka cai balik di cai keran dibuka di mana? Ceknya sanu nuturkeun nya. Ditutup deui. Wah, asana ieu, asana. Lah, eta setan makhluk Allah ieu makhluk. Sesama makhluk tidak usah saling mengganggu. Kadengeun kan ku setan. Ayo sia salat. Salat sunat tahajud. Allahu akbar. Jiban keran aya deui bae. Aing mah salat tahajud teu kuat ya kos kieu bae.
teu kuat ieu mah geus akhirna ke walad dhalin dadah aju ka pamajikan nyulus kak pancen geus keran muka deui atuh keren loncer meureun wah kencang tadi geus tapi muka deui eta muka jeung kuku mah jurig emang gak kasihan ka jurig teu isin doang gitu setan lendelekeun bae ya kakarak sakitu tapi aya nu kuat siap keran ngocor bae ku jurig sia teh sieun aing mah teh sieun boga gagah cak setan teh geus kajeun tahajud Allah plek sore ya arak sora ingat teh sieun waduh kuat cak teh mulai menyang setan ieu bisa beneran ini mah ya sepeda menyan kuat oge ya jadi menyan bok ibang tuh wow hayalan geus lain deui geus lain ka Allah geus tahajud geus bari pocong mah aya di jero tapi ieu mah bebeneran asana ieu mah enggak gegeran bae tahiyat barakatuh salat itu asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum acak setan sakitu doang encana naon urang geus kos kitu mantak digoda terus ku setan ta ieu ge kiai tahajud digoda ku setan ta eta setan mengagoda teh pohara jasa mantak Firaun gagah dinyana kaya dinyana jabatan dinyana tajuk sehat bae teu pernah muriang sanes macan kos kieu mah sedeng aing mah jadi pangeran ngaku pangeran aing pangeran hartina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir beleumeun Allah tapi ki halaj mah ngaku pangeran anallah kaula Allah malah ka surga sesiti jenar eueuh nanaon ge jenar mah eueuh nu aya ge Allah malah ka surga ngaku Allah tapi ka surga nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka naon sih eta perbedaanana jero hate nu ieu mah ngaku pangeran ego nu ieu mah anallah sadar sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat ka jero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka aya nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeunana Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis misa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran urang kitu lamun urang ngaji makan empat mah ngahiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk manja makhluk ngahiji jeung khaliq teu bisa misa atuh urang jeung Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah atuh kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebut nyahiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kasampurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teh buatan aing dek di mana bae moal meujeuhna aing mah tapi aing nyulusup ka hate jelema mukmin kakasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mantap berani perang teh sieunna naon nu di deuleuna Allah mentak musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang mah ge sabulan kele dek perang geus ngageter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus nyoren pedang musuh geus sieun setan kasorban Sayyidina Umar kasorbana sieun urang mah sorban urang dipake ulin ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur udang nanu gede abe pacar wali udang setan diuk di luhur di dia masya Allah dua sorbanna dua di dia hiji tilu di dia hiji kosong edan sia
make ulin geus eta. Masyaallah nah bangkawarana kaum Firaun teu daek iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam malah terus inkar kainkaranana anu leuwih menjadi-jadi tibatan memeh disiksa ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ngadoa mangga Gusti sakitu ayana dakwah abdi teh diparentah ku Gusti tapi geuninganan kitu bae teh kaumna teh mangga nyanggakeun ieu kaum Bani Israil teh teu bisa kaluar tina belenggu penyiksaan Raja Firaun. Panjang bakal dongengna engke dihareup ieu mah ngan sakadar caritaan sebagai itibar doang nu ujungna fantaqamna minhum atuh ku Gusti Allah eta kaum Firaun teh disiksa berikut Firaun kumaha fil yammi fa'aghraqnahum fil yammi disiksa ku Gusti Allah melalui laut. Panjang dongengna disingkat heula di dieu mah ieu mah keur carita kaum-kaum nu bangkawara. Akhirna Kangjeng Nabi Musa merangan Firaun, Raja Firaun nyerang ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun. Mun urang pernah ka Mesir, kemudian urang ningali kaayaan negara Mesir. Didinya ningali lautan anu pernah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun anu langsung lumpat ke negeri Yordan Laut Merah. Urang bakal neuli. Jadi lamun urang ka Mesir terus ka Yordan eta lautna eta urang cicing di sisi laut Laut Merah. Didinya urang dahar merenung laut ieu nu baheula nyingkap nyaho ta urang tah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun. Kabeneran Firaun kan jelema pinter asana ieu bahaya cek Firaun tapi terus bae diudag datang ka laut pinggir laut kaum ngajoak kabeh. Ieu urang kudu kumaha, tenang cek Kangjeng Nabi Musa. Gusti Allah bere instruksi ka Kangjeng Nabi Musa, gebukeun eta tongkat. Eta tongkat teh mun ngomong Kangjeng Nabi Musa mah aso tongkat, tapi cak Allah mah lain tongkat orai. Mata ka hakikat mah kos kitu. Lamun urang nyaritakeun Sidina Umar kafir waktu eukeur, kitu Sidina Umar jadi jawara, cak Allah mah nyana teh bakal jadi mukmin anu luar biasa keimananana. Urang mah nyebutna kafir ka Sidina Umar teh masyarakat teh, tapi cak Allah mah mukmin sejati. Beda cak urang pandangan urang nu teu nyaho ka ilmu hakikat jeung cak Allah. Ieu Kangjeng Nabi Musa nyebutkeun aso tongkat, cak Allah lain tongkat Musa orai nu dibawa ku sia mah. Jadi beda urang cak Allah, cak urang cak Allah beda. Nah, pepehkan tongkat, pepehkan tak, belah laut. Wah, kaum Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna berangkat nyebrang di Laut Merah. Tinggal Raja Firaun. Teu ieu mah laut. Ieu kan negara aing. Aing nyaho ieu laut. Ajeun kumaha ge mending balik deui mah cilaka ieu aing. Musa mah kan hebat biasa sihirna caknya. Jeung aya di non kitu jero hatena bahwa Musa teh sebenarnya rasul. Aya kos kituan Firaun. Aya kos kituan tah. Ya nama emang jelema hebat cakna. Aing mah balik deui lah. Begitu deuk balik deui Allah ngutus malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Malaikat Jibril anu jadi kuda, malaikat Mikail anu numpakan. Kocek. Firaun naik kuda lalaki anu hebat. Iya malaikat Jibril ngarupa kuda nabika. Dia datang aya bae dihareup dek. Lantaran dek belok deui jadi dihareup teh. Masyaallah. Ieu kikian teh. Eta Firaun teh ngabalikeun lesna. Balik sia teu daekeun sebab
eta malaikat Jibril teh kuda ngarupa kuda Nabi Kang eta buntutna diacungkeun ka luhur. Jadi eta kuda Firaun teh lain neule jalan neuleukeun eta empeu-empewan. Poho eta kuda. Dewantake kuda lamun geus neuleuh nu bikang kos kitu nu leuwih kangna atuh lalaki ge lamun hobi ka nu kos kitu asal dibukakeun atuh geus lupa daratan. Kajen teh imah dijual buruan dijual nu di deuleuh eta doang. Dibikeun kabeh ka orang Karawang beak kabeh. Beak kabeh. Nu kolot geus kabagian nu kolot. Sawah nu ditu teh ka mana ka? Ulah loba omong, pindah ka Karawang. Oh jadi orang boga sawah di Karawang, mencong. Beak kabeh. Mobil teh ka mana ka? Bawa ke Karawang kabeh. Kabeh mobil Karawang, motor Karawang, sawah Karawang. Masya Allah, pohara jasa teh urang Karawang. Betah salila aya mah. Kitu bawakeun diri asal geus eueuh bae haju bae. Mulai kita balik geus ka dieu. Tah, ieu ge kitu. Atuh malaikat Jibril ngagodana pinter jasa. Ku buntut dikitu-kitu set. Namri jasa panamri. Haju meureun nyana ngarupana meureun lain deui barangna tuh. Tinggal kuda Firaun bae. Sial cak Firaun ieu kunaon aya-aya bae deui ieu. Kabawa ku kuda eta terus ka laut. Padahal embungan Firaun, embungan kituan mereka les tangis kituan balik tetap kuda kitu deui set. Dicilakakeun ku Allah mah babari. Langsung ka laut, begitu ka laut Kangjeng Nabi Musa geus nyebrang, Firaun mah brus jeung kaumna wabeh dikerem. Ilah siksa terakhir ku bangkawarah. Antagomna minhum faghraqnahum fil yam. Ukamin wagung disiksa Firaun beserta kaumna. Faghraqnahum maka kami ngerem ka Firaun jeung kaumna fil yam di laut merah. Laut anu pohara jasa cai nasim bi annahum sayyana Firaun berikut kaumna bi sababi annahum kadzabu bi ayatina ku sebab ieu Firaun kaumna wabah ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kami nu agung wa kanu anha ghafilin bari nyana paroho ka aing teu pernah berpikir bahwa nyana teh diciptakeun ku aing gas sikat ku aing beak kabeh bae cek sakal mah Firaun begitu kakerem maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah eta Firaun cek sakal kulantaran manehanana di jelema pinter Firaun mah lain lalagaan tetapi begitu manehna hendak baca syahadat dibere hese ku Gusti Allah aya kertek di jero hatena mah aya ta Firaun teh bener Allah teh jeung pangeran bener tapi tetep teu bisa akhirna digulung ku cai tunggus ampul-ampulan ribuan jelema puluhan ribu beak kabeh berikut jeung Haman berikut jeung tentara-tentarana kaum-kaumna beak kabeh anu disalametkeun jasad Firaun sebut mumi kuari aya jasad aslina di balsem di Mesir jadi urang mun ka Mesir urang bisa langsung neuleuh jasad Firaun di zaman Kangjeng Nabi Musa ka dieu sabararebu tahun dihitung kahitung ku ahli falak kahitung teh geus aya hitungan-hitunganana hitungan ti Kangjeng Nabi Musa ti Kangjeng Nabi Musa kan teu lila terus Kangjeng Nabi kitu kabelah dieuna diangkat Kangjeng Nabi Isa jadi eta tadi perhitungkeun ti Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ka Kangjeng Nabi Isa eta teh ngan saukur 2500 tahun 2500 tahun terus ditambah 500 tahun masa patrah jasa kedeung Kangjeng Nabi Isa mah jadi kuari urang 2000 sabaraha 2015 tambah 2500 jeung 500 tahun berarti 3000 jeung 2000 5000 tahun ieu jasad Firaun aya keneh dibalsem ngan bedana ngaletikan saeutik
jeung aslina deui aslina artina aslina teh henteu dilempengkeun henteu paehna Firaun teh kan kitu tah kayak dihareup bakal dicaritakeun urang ngundongeng Firaun nu dihareupna paehna Firaun teh kos kitu nyeri jasa meureunana sakaratna ieu nikel ka dieu ieu aslina eta bae henteu dirobah henteu iku ari ge keaslian Firaun kos kitu waktu paehna kos kitu bae molotot ieu na kieu ieu na nikel nyanana molotot ngan pedah ngaletikan doang tina aslina asli kana gua dan untuk besindeuk hayang neuleuh Firaun uteuh kudu ka Mesir di urang aya keur ieu dibawa ke Jakarta jadi rame atuh mumi dibawa ke Jakarta dek nanaonan ditampilkeun atuh naon kitu ngaranna usaha bae tapi ulah kos gitu tapi direferensikan ku negara dibawa ka urang di Istiqlal panarita aya di hayang neuleuh Firaun langsung ulah ge neuleuh pan ka ditu hayang neuleuh kos kumaha Firaun teh ngan lamun neuleuh langsung gegeraan ulah cepet ulah lambat ulah dilelenget urangna kudu bari istighfar astagfirullahaladzim salila orang neuleuh Firaun kudu istighfar bae astagfirullahaladzim atubu ilaihi astagfirullahaladzim bisi tepa Masya Allah ya kuari diamankan di Mesir netete Firaun asli jadi 5.000 tahun aya deui nu nganyatakeun 4.000 tahun ieu mah keur carita 4.000 atau 5.000 tahun berarti nyata Firaun aya nu mantak ketika orang Amerika kunjungan ke Mesir kemudian diteliti kunyana terus sejarahna dibuka lobalah nu asup Islam orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman dibuka lebar-lebar Mesir bahkan daerah turis Mesir, Yordan dibuka jadi nyana mah memang penghasilan teh nu gegedena mah ti tamu Mesir, Yordan nu gegedena anu asup ka negara adalah tamu ngalir tamu-tamu ka Yordan ka Mesir sebab eta loba peninggalan karuhun baheula di Mesir eta aya mumi aya Firaun kemudian di Yordan eta aya gitu peninggalan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam loba mentak terus tamu teh ke Mesir ke Yordan loba luar biasa penghasilan terbesar dua negara eta ti tamu-tamu. Nah iyalah dongeng tinggal urang ngalanjutkeun tentang kaum Bani Israil anu geus salamet ku ari nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam wa aurasnal qaumal ladzina kanu wallahu a'lam bissawab.